janten upami milari pimi tohaun mah tah saena teh ka urang dieu Bu. Lalaga sawah itunya. Aduh, Masya Allah, laras Bu. Ibu kantos uninga kabar aya Sumedang? Iya, kenal. Saha nami kreatorna? Awan. Tuh, sahabat kenal sama kita sahabat ya. Bagus, Tuh, kumaha Ibu? bagus. Alhamdulillah Ibu nak kadi aturan ngobrol jeung abdi. Isir. Ayo, pesan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimurahkan rezekinya serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, sebentar sahabat ya. Nah sahabat, alhamdulillah saya sekarang sampai di Kampung Karamat, Desa Marga Mekar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan alhamdulillah di sini sahabat ya, untuk pesona dan pemandangan alam desanya bisa sahabat lihat ya, pesawahan yang bergaya khas terasering, ada bukit juga di sana. Nah di sini ada ibu juga di sini nih. Assalamualaikum Ibu. Aduh, Wios kata harus ku abdi Ibu. Haturan heula Ibu. Sareng Ibu saha jenengan teh? Ibu Ahar Rohaisi. Ibu Ahar Rohaisi. Leungih di dieu calik teh. Kebon Seureuh. Oh, seueur. Kebon Seureuh RT 3 RW 11. Oh, nami kampungna. Oh, manawi teh Ibu teh gaduh kebon seureuh gitu. Sanes nami tempat. Nami tempatna ieu upami Karamat. Karamat mah itu jadi patasna walungan, pali ditu mah Karamat. Oh, lebetna. peuntaseun walungan mah Karamat, upami kapale dieu mah kebon seureuh. Upami desana Kelurahan Cipamengpeuk. oh iya mah kalebet kelurahan Cipamengpeuk, upami itu mah kalebet Desa Marga Mekar. Oh jadi ini sahabat ya, tempat ibu mah di sini termasuk Kampung Kebon Seureuh, Kelurahan Cipamengpeuk. Upami kapalih itu mah Karamat, Desa Marga Mekar, upami kecamatan mah sami Sumedang Selatan. Oh mohon ibu nyonong we di bumi. Menuju opsi ibu teh. Oh gitu. Mohon kapungkur mah kantos ibu teh nuju dibuat di ditunya. Mohon. Eta anu di nu rancar ya. Oh, alhamdulillah panggilin ibunya. Mohon. Oh, ieu teh ti harita teh nuju. Oh, gitu. Kali panen. Oh, ieu teh sareng ieu teh. Oh, nu kasep. Leres. Mohon. Apana ka mana? Apa teh nuju montengkeun pamoyan itu kangge pangirikan palih tonggo. Oh, di kebon ya ditu. Tuh kasep. Oh. Jalan ka dia sisi. Teras majang ka ditu katongo. Tadi jalan sapa. Oh, iya leres. Pak Agus Mulyana geuningan nuju. Mohon. Oh, teh sanes tu kasep. Abdi kapungkur cing teh kantos ka dieu hoyong silaturahmi deui cing teh kapalihan dieu mohon. Oh janten ieu mah lemburna teh kebon seureuh.
Kelurahan Cipamengpeuk. Upami Gitu. Karamat mah paling itu pentaseun walungan. Walungan naon namina eta teh? Ieu teh Cijambe. Cijambe. Walungan Cijambe. Oh, kantenan nuju Halodo ayeuna panginten nya. Mohon. Ibu, aduh, punten bunya abdi kumaha antunnya. Ibu nuju opsi. Mohon. Ibu RT. Ibu RT? Ente tos pangsiun ayeuna. Oh, kapungkur mah. Mohon cinten mantan RT gitu nya, mantan Ibu RT. Mohon. Alhamdulillah sahabat ya untuk ciri khas warga masyarakat desa mah pada ramah ya. Biarpun sekalipun sama orang yang tidak dikenal bunya, alhamdulillah bunya. Kayak naros we kaset tuh. Ayo ningali kaset itu saknya emut kapun anak. Mohon leres. Gaduh putra sabari Ibu? Sajodoh ini. Oh, istri pamegat. Tos ieu tos arageng, tos narikah dua anak. Oh, teu acan. Alit mah di ieu di nama di eta tah caketan rumah sakit Pakuan teh naon kaset. Ngadamel ieu di rumah sakitna. Oh. Kos gitu. Mohon. Di SMK da. Leres. Bari sambil kuliah sanama meh nyuhunkeun ka mama sakedik. Alhamdulillah geudinya tiasa mandiri ibunya. Mohon. Alhamdulillah. Pami di dieu mah Ibu mata pencaharian kanu tani wae seseueurna. Nyawa kitunya kebon gitu. Udah teu aya ieu kaset anu PNS mah teu aya bakat. Aya milik kaset. Panginten anu aya we ibunya keur ieu urang teh. Mohon. Kaset teh ikip sakolana mah nu moe pare. Nya anu kapungkur teh. Mohon. Sanes ieu kaset sanes bagean kan. Leres. Ka sawah we hadena leres. Sawah sakedik gitu. Mohon. Janten upami milari pimitohaeun mah tah saena teh ka urang dieu, Bu. Lalega sawah idunya. Aduh, Masya Allah, leres Bu. Santaina teh kaset geus teu boga budak sakola mah enjoy. Nah, leres ibunya. Duaan we kadang di bumi teh. Oh, sareng apa nanya? Mohon. Satu para rumah. Janten tos teu aya beban begitu nya ibunya. Mohon, alhamdulillah. Kaset. Sepuh ibu mah tuh sabaraha tahun kaset. Oh gitu. Ya, tanggal 16 Agustus teh ibu teh 49. 49 tahun ibu teh atuh anom keneh. Ibu mah sepuh kiat keneh gitu, kiat keneh kaserang gitu. Terus setengah abad ibu teh. Bapakna kelahiran genep 8 si bapak teh. Dua deui atuh ibu. 5 tahun yang meh aya rencang atuh. Dua dina. Adian deui. Amit incu paling. Aduh. Ibu kantos uninga kabar aya Sumedang? Iya, terus. Saha nami kreatorna? Awan. Tuh, sahabat kenal sama kita sahabat ya. Si bapak aya ngamen lah tuh. Oh, kapungkurnya. Leres, mohon. Raka ibu teh. Oh, raka ibu. Oh, leres. Tengah sawah kita. Mohon. Ibu teh anu ngaret ya sama. Nah, sahabat, kita lihat ke area sebelah sini, sahabat. Dan ini teh merupakan perbatasan, sahabat, perbatasan antara dua kampung. Dan tempat saya berpijak ini adalah kampung Kebon Seureuh dan termasuk kelurahan Cipamengpeuk, sahabat.
Nah, ini di Bentas atau di seberang sungai. Ini kesananya sudah termasuk Kampung Karamat, Desa Marga Mekar, sahabat. Kita lihat ke area Kampung Marga Mekarnya, sahabat. Tuh, ini aliran sungai. Biarpun lagi musim kemarau, alhamdulillah masih deras, sahabat. Tuh, masya Allah ya untuk suasana. Bulan, tuh ayah ibu ah. Ya alhamdulillah sok sana salodo oge ayaan wae nya. Mohon. Nah, jadi sahabat, ini adalah perbatasan antara dua kampung. Kampung Kebon Seureuk. Nah, sekarang kita sudah sampai ke Kampung Karamat, sahabat tuh. Dan memang sahabat ya, untuk ciri khas warga di pedesaan itu memang begitu ramah, biarpun atau sekalipun sama orang tidak dikenal, sahabat. Tuh, masya Allah, untuk suasana dan pesona pemandangan alam desanya di sini sangat luar biasa, sahabatnya. Sangat memanjakan mata dan memang sangat asri pika betahun. Bu Icalan, mohon mereka mantan enak kapalihan Karamat tadi tuh. Oh, mohon mangga Bu Wilujeng. Mohon. Mangga Bu Wilujeng Bu, hatur nuhun. Nah, sahabat, kita sudah memasuki area Kampung Karamat di sini ya. Nah, ini di sini juga ada beberapa rumah, sahabat, dan alhamdulillah rumah-rumah di sini sudah rumah-rumah permanen, sahabat. Masya Allah. Ini sahabat, untuk suasananya ini mah benar-benar masih sangat sejuk, masih sangat asri ya. Di pinggir sungai, sahabat, di sini. Tuh ada area sawah juga di sana. Tuh. Assalamualaikum. Ibu, hapunten kumawantun. Sejang ngiringan amang kapalih dia, Bu. Pamika dituna nyonong bumi, Bu, saberiji. Oh, gitu, bumi Ibu. Oh, Ibu ti manten? Teu Kebon Seureuk. Oh, ieu mah benten lemur, Bu. Ieu mah nami kampung teh Kampung Karamat. Kampung Kebon Seureuk. Oh, gitu. Janten batasna teh sungai eta bunya, walungan eta. Walungan naon namina teh? Walungan Karamat. Oh, Walungan Karamat. Mohon. Walungan Karamat. Leme ngampun di ngapar di eta teh ikan. Leres. Ayeuna bade ieu Bade mangkat ayeuna, bade angkat deui. Mohon, bade lajeng ka mana ayeuna? ka desa. Ka Desa Marga Mekar ka ditu. Leres. Mohon. Hapunten abdi kumawantun ya, Mak. Ka ditu teh mung aya 2 bumi deui, Bu. Oh, teu saeuya sayang ningal. Hapunten ya di langkung. Nah, katanya di sini cuman hanya ada 2 rumah lagi, sahabat tuh. Sepertinya ini mah rumah Ibu Haji. Ibu ieu mah bumi Ibu Haji. Ibu anu palih itu sanes kitunya. Raina Ibu saha eta teh? Bumi anu palih dinya teh? Wargi berenta. Oh, wargina. Oh, di Palih Tongo. Mohon. Leres. Pami Ibu mah tarekama mana? Kau kaserang we pangintennya. Leres. Serang upami aya aja. Mohon, dari dia mah geuning lalega serang bunya. Alhamdulillah gitu. Mohon. Matak pami milari ya calon pi mitohaeun teh. Ka urang di ibunya lalega sawah gitu. Aduh, masya Allah. Oh gitu, mohon. Lagawe nu lagabunya.
Mohon. Mangga ibu atuh bade ngalajeng kapal mana? Apa mau apa? Kali itu wih dari kali itu. Oh, gitu. Mohon. Nah, jadi emak ini lagi jualan, sahabat ya. Dari kampung sebelah ya, dari kampung Kebon Sereh. Masya Allah. Di sini sahabat, alhamdulillah untuk pesona dan pemandangan alam desanya sangat luar biasa. Di samping pesona alam yang sangat indah, warganya juga sangat ramah ya Allah. Bikin betah di sini mah. Tuh sahabat, ini untuk area sebelah sininya ya. Alhamdulillah untuk rumah-rumahnya juga sudah rumah-rumah permanen sahabat. Masya Allah. Ini musolanya sahabat di sini. Suasananya sangat hening sahabat. Tuh.